Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sateacana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu maha murah tur maha asih, anu tos masihan kasehatan kanggo urang sadayana. Teu hilap sholawat sinareng salam mugi-mugi salamina ngocor ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para tabi'i tabiatna sareng ka arurang salaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para tabi'i tabiatna sareng ka arurang salaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusimabdi dipika hormat, hatur nuhun atos ngaluangkeun waktosna dina kasempatan ieu. Dina waktos ieu abdi bade ngajak sadayana perkawis sakumaha pentingna urang teh ngagaduhan cita-cita atawa impian. Hadirin anu dipika hormat, sadayana pasti ngagaduhan cita-cita. Ngagaduhan cita-cita teh penting kanggo urang sadaya. Sangka urang sumangkeung dina ngajalankeun kahirupan urang. Cita-cita teh nyaeta tujuan hirup urang. Lamun urang teu ngagaduhan cita-cita, urang bakal mogok di jalan. Urang bakal bingung kusabab urang teu boga tujuan hirup. Janten urang teh kedah ngagantungkeun cita-cita urang sajangkung langit. Sareng urang salaku palajar kuduna terang kumaha carana ngahontal cita-cita urang. Carana nyaeta ku diajar sing getol. Apan aya paribasa cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah, eta paribasa teh ngagambarkeun sakumaha hesena urang ngahontal cita-cita urang. Tapi lamun urang getol diajarna, lamun urang sumangat diajarna, cita-cita urang pasti bakal kahontal. Hadirin anu kusimabdi dipika hormat, dina zaman anu modern ieu urang kudu tiasa ngagunakeun teknologi. Kunaon? Kusabab teknologi teh masihan kagampangan ka urang kanggo milarian elmu pangaweruh sapertos dina internet. Mung sakitu wae anu tiasa ku abdi dipika hatur, mugi-mugi tiasa janten manfaat kanggo urang sadayana. Hapunten bilih ayat kalepatan dina cariosan-cariosan sim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.